Masih kena payu. Cing lah. Kita tekan dia. Tokejang, ayat tokek dahar kaca. Jika raja minyak batu, lau-lau ya dileboh. Tancang kanan, lau-lau ya dileboh. Tokejang, ayat tokek dahar kaca. Beli daging kaci au, jalan angka singa parna. Udah jadi kasaraki, jadi bere besi calana. Tokejang, ayat tokek dahar kaca. Melusuk kabangkur ngalamu di talian salah karena bubur dicabut ayat togean. Tokejang, ayat tokek dahar kaca. Hiji sarang hiji sampai sarang dua. Lamun bisa maju, lamun bisa ngaroa. Dua sarang dua sampai sarang opat. Bisa ngaroa tangku menang berkah. Opat sarang opat sampai sarang delapan. Mun menang berkah tangku bisa barang hakar. Sampai sarang genap belas. Lamun barang hakar tangku betul jadi telah. Genap belas sampai sarang 72. Lamun betul telah tuluy ngalahan calana. 72 yang 72 sampai sarang 64. Nges ngalahan calana tuluy urang lupa. 128 lamun urang lumpat tangku lumpat ka jalan. 128 ka jalan tangku beungeut jadi bengar. 472 lamun beungeut bengar tangku era kumitoha. 4 era kumitoha guru bere upan. 88 terus di bere upan mundur mitoha kudu dilapan. 88 tuluy dihampelan. 72 geus meunang hampelan baur make gula. 64 geus dibantu ku gula tuluy make kecap. 4 ka jalan tuluy dihakan. Lalu aing terus aing berharap. Sigana kudu matematika pada cara. Kumaha tungtung na lagu eta teh sebenarnya. Tungtungna sama darna sebenarnya. Aya kene. Ini mistaken saya sama darna we teh. Bieu teh geus nepi angka sabaraha bieu teh? Oh deui teh. Ah buang ngarang saya tadi teh. Lain ngarang. Eta mah spontanita. Spontanita gitu loh. Gua kan jaga spontanita. Cing, maneh boga lagu karangan maneh teu? Boga tuh. Anu direkam. Aya. Naon? Film kena lagu Diabla ya lagu. Lagu AGG itu mainnya di bawah ke pantas. Teu pantes ya. Itu pantas itu Lagu jalanan. Lagu jalanan mah tuh. Cing. Close up. Musisi jalanan gitu loh. Lain laguna kumaha? Geus lila hirup kuring ngaruda. Aya sakalilanan. Menang jodoh rata baheno. Anak payayat badal jengkol.
bobogohan da kuring ka manehna nu paling ngeunah eta ngaranna pisan pohona pisan pohona mun ngono sok bareng mabok di buligiran da awak na montok kuring resep siga nyorok betah bari ngadaplok Gimana ada blok rumah maksudnya teh? Heh? Nya ngadaplok, wah tuh geus dibayangkeun, wah tuh geus ditulikeun. Yo gitu. Ngadaplok tuh gimana? Nyorok. Entah di pulang anting tuh cangkeng. Tanya ada blok we cicing. Kok kasubunakeun di pulang antigeun. Aduh, aing. Aya lagu bisu aja oke ya. Mana lagu bisu? Lagu bisu. Boleh Saya nyanyi nyanyi nanya? Bagus boleh. Mana yang nyanyi? Ya lagu bisu judulnya. Bisu. Boleh mau nyanyi. Lagu bisu. Enggak, ini Jess. Yang bagus nih. Aku berjalan di tengah malam. Aku bertemu dengan sahabatku. Dia sedang minum. Tiba-tiba ada cewek lewat. Dia menyapaku. Lalu dia mengajak jalan-jalan berduaan. Saya boga hiji deui. Aya deui. Iya, ieu mah lagu pangpondokna. Ini lagu paling pendek sedunia. Hatur nuhun. Sakitu we. Maneh atuh Enggak, eta. Lain Mang Uli ya kan aktif oke di KPJ. Iya. Aya pertanyaan, bagaimana caranya daftar jadi anggota KPJ? Wow. Nah, Oh. Batur makmum hayang daftar. Ayo Batur bareng lisan. ayo balik urusan di KPD tapi mun teu nyaah mah beda udah aya lah. Ayo geus. Kumaha jadi carana? bisa, tapi jangan pernah punya cita-cita ingin menjadi pengisi jalanan selamanya. Iya. Harus punya kreativitas. Kalau ya maaf, banyak teman-teman jalanan anu berhasil Berhasil. sampai bisa mengalahkan artis-artis lain. Maaf, salah satu contoh Iwan. Iwan Fals itu dulu pengamen, Dul Sumbang juga pengamen, Iya. penyanyi jalanan, termasuk Oma Irama juga pengamen. Ya. Dan sudah membuktikan ternyata jalanan bagus untuk pendidikan Mental paling mental tidak ya. bagus. Gitu. Oke. Kecuali ieu nu digulung mah teuing. Yang jelas jangan dibuat sandaran gitu. Iya. Oh, bareta mah kan jeung almarhum teh nyanyi teh aya almarhum da ngeunah aya pengawal. Tak sangeunahna nyanyi. Ieu nyanyi di bis kota nya digulung atuh. Bea. Itu bedanya itu ya. Nah, Betul. terus Mang Uli